Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan anu esa anu mana masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Para wargi sakalian anu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat, nu mana urang sadaya teh kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sekitar urang. Sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup anu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna, siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, inna dofatu minal iman, anu hartosna kebersihan sabagean tina iman, nu matak kudu dijaga ku urang-urang. Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh kaimanan di jero hate urang, tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atawa najis nu nyababkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep kanu hambana anu marhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Cikap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.